AGY kreatif, subscribe. Celi dewa aing sugan datang sugan. Apa kabar ibu? Mah bahagia malam hari ini teh ya. Karena apa? Baru kali ini ke Cirapuhan. Ternyata dikeliling sama kolam. Luar biasa. Meskipun bulan Safar ya tetap muharaman. Inilah luar biasa. Semoga Riyadul Hidayah tambah berkah. Sebenarnya tahun baru ini mengurangi jatah usia kita di dunia. Jadilah hamba yang terbaik di hadapan Allah. Betul tidak? Halo? Kenapa ting paralong begini? Mami lagi ngapain? Mami mah lagi dicebokin sama si bunda. Ari papih lagi apa? Lagi ngedulang layangan. Karek SD kakak bogoh nyebut mami papi. SMA mah uyut meureun kakak bogoh. Budak aya nama calerdas, jangan babari iya informasi teh abi kenerangkeun poe kiamat iya barudak poe kiamat teh gunung meletus lautan bahe bangunan raruntuh da aya budak nu ngacung Pak Ustad ari dintenan kiamat sakola libur goblok aing geus pae pan ujang mah ya Nabi assalamu alaik ya Rasul assalamu alaik ya Habib assalamu alaik sholawatullah alaik. Subscribe, like and comment. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencit hayam di imah biroh nu ngawaler salam muga-muga sing tiasa angkat umroh. Amin. Mencit hayam di imah Pak Eci nu ngawaler salam muga-muga sing engal tiasa angkat ibadah haji. Amin. Mencit hayam di imah Sidilan nu ngawaler salam muga-muga sing punah tina rupi-rupi cicilan. Amin. Nu ngawaler salam didoakeun muga-muga sing arawet anom. Ibu-ibu nu teu ngawaler salam muga-muga carogena sing engal kenging nu anom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi na'budu haqqa hamdih wasyukru haqqa syukri hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha ma anarul arda sarqan wa garban binuril ma'rifah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa atim wa akrim wa majid wa syarif ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ay Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ais pangampi pupuh lemur
aparatur pemerintah upami aya Bapak Kepala Desa teu aya macekap kudu ngawakilanana, bade Bapak Kepala Dusun, bade Presiden tingkat 8 Bapak Ketua RT, Presiden tingkat 7 Bapak Ketua RW, sadayana bini sepuh tokoh masyarakat tur anu dipika sepuh di Cirapuhan pamit lepat leres, sadayana muga-muga ku Allah dibarokahan. Amin ya Allah. Teka kantun panduung waktu panjajab acara nu parantos maparin waktos kasim kuring, insya Allah ieu pangaosan moalami dalila ieu tara diarapalkeun ieu. Nu penting mah pangaosan mah singkat padat melekat, insya Allah sim kuring balik mawa ilmu numan cuma berkat wae. Damang cenunung bititin aya bidedeh ceimas bijuju ceuun maeha aya syukur ari aya mah biepon aya gitu aya maanah aya ceipah aya alhamdulillah bieti aya syukur maicih aya maicih alhamdulillah abdi bade ngadeg wae darumasa jadi ajenganana nya kitu teh mini ece aya martabak mini aya ajengan ge ka urang mini ciri ajenganana teh pen seuri numpu urang mah meuli lebu kacang polong ece mawarbig dina keran ibu-ibu ting parelong da mau balik raina Aldebaran. Hapunten da abdi mah rumaos nu penek mah insyaallah anti panyawat darah tinggi, sabab darah rek naik ge moal cios da awakna penek. Di dia aya nu gaduh panyawat darah tinggi, nu aya mah gampil obat nama aya di dapur minyak keletik cekape di leueut 7 wengieun maca bismillah mameh kulem teh ngaleueut sasenok dintenan ka-7 jeung aya nu lumpat di kasisi dintenan ka-7 ece tah parios ka puskesmas darah teh moal naek da leureun ku minyak alhamdulillah. Nu kadua nu penek mah anti panyawat darah tinggi itu salajengna nu penek mah sok cerdas. Ibu sok sabab otak jeung hatena deukeut. Tingali geura Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie mampu menciptakan pesawat terbang. Habibie cerdas sabab awakna matak ece sing gaduh cita-cita gaduh putra gaduh incu anu soleh ece hayang-hayang teuing boga budak penek kawas ati. Halo alhamdulillah ku Allah teh urang teh masih keneh dipaparin sehat wala da urang sok ngadua badana tepan anu fardu boh sunatna komo sabada tahajud mah ya Allah paparin abdi panjang yuswa keur naoneun panjang yuswa ge ari pondok napas mah saeutik-saeutik ka Sukesmas saeutik-saeutik ka rumah sakit Hasan Waikin Pak Riwan bu sanajan imah RSSSSSSSSSS esna ge 12 rumah sangat sederhana sisi solokan saat sabab seueur sametan senal sisirangan sarum soeh ai keur sehat mah alhamdulillah dahar jeung uyah ge karasa jeung garam alhamdulillah bu alhamdulillah urang teh nyuhunkeun ka Allah panjang yuswa bari sehat wala nya si mak mau wios wal apeot oge. Halo kamari dibere corona pan masya Allah bujeng-bujeng tukang usaha ece mu balik ke model abi da loba nu bangkrut ece meus ngabatalkeun meus ngabatalkeun ece. Halo nempo batur masya Allah nu arusaha ge macet sarua tukang useup ge
tukang ngusep ge putus asa ceker usum corona amang kunaon teu ngusep eueuh nu nyangut da laukna make masker kabeh nempo batur masya Allah positif abi mah negatif ngan pun bojo positif da boga anak deui usum corona mah eueuh gawe meureun halo nyuhunkeun ka Allah sehat alhamdulillah urang sholawat heula sholatullah ala toha rasulillah sholatullah ala yasin sadayana sholatullah ala toha rasul sholatullah ala yasin lamun ngaji kudu jem ulah bari nyoo komo bari tibra bisi digen gonol kelong iya sholatullah ala toha sholatullah ala yasin hirup loba nyeriha komo teka bagi be nu disalahkeun bapa majar maneh goreng iya sholatullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin habibillah tisuk-isuk persiapan belaan mereskeun seus dawengina aya pangan mubaligna leutik pejet ay sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdang teu bisa ala toha rasulillah sholatullah mullah ala yasin ya Allah mugi berkahan warga sadayana warga Cirapuhan amin dipaparin katenangan kadamaian katentreman oke toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin Riyadul Hidayah Gusti pajengkeun kiaina istiqomahkeun elmuna tambih-tambih manfaatkeun para santrina Gusti sukseskeun sadayana sholatullah ala toha rasulillah sholatullah ala yasin
tatanen Gusti suburkeun nu sok dagang Gusti lariskeun nu bubur Gusti jembarkeun sadayana barokahkeun salatullah salamullah ala toha salatullah ala yasin ieu sadaya jamaah mugi doana diijabah pala putrana soleh solihah ibadahna istiqomah pala putrana soleh solihah rizkina lancar bari barokah salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah san kompak kayak bisa nya jang akang ge keur masantren baheula can usum ieu can usum hadroh ieu baheula mah tagoni ieu rebana nami grupna Al-Wardah asal wareg dahar masa santri itu masa yang paling indah sabab daya deui nu paling nikmatna dahar keur jadi santri jadi santri mah di ditu pananu keur ngising di dieu urang ngisikan nah, santri baheula mah ngaliwat di ditu ngising di dieu ngisikan doh raos teh sangguna teh gurih da cai tai teraskeun awewe ge nu daekeun baheula ka akang eueuh nu daekeun da keur mah disasarung wae jaba buduk nya buduk abi mah boro-boro bisa ka dokter boro-boro bisa ka apotek kudang daunan we digeseng bari diubaran ku tatangga pasantren make jampe mimiti nama bismillah kaditu nama jang jawokan bismillahirrahmanirrahim duk ilalang aya kodok di talian buduk sia teu kapalang maning borok sakalian mah atuh da ngaranna ge urang keur masantren alhamdulillah benerna ge agung hebat ieu acara moal aya acara nu sapertos kieu sabab di dieu mah ongkoh bulan Sapar tapi muharaman ari mu balik mah nya atoh wae ceuk abi teh ieu teh akang acara naon muharam pantos Sopar teu beda eceuk geuning ari lebaran di luar nama biskuit monde di jerona kiripik mudah-mudahan sanos bulan Sopar sing barokah amin ya robbal ieu bener meuni gede abdi teh atoh kacidak ngan sakapun sok sedih margi ari bener kieu teh eceuk sok dipake moe pare leuheung dipake moe pare palebah di Malangbong 1 bulan yang lalu abdi pangajian ari pek istirahat di masjid eta badai ka WC maksudna mah cenah jang cenah nuju direhab WC-na ari pek teh titah kana pacilingan helikopter teh aya beungeut aing dina nah cek aing teh kudu nungguan nu ngising teraskan nyaan Allahu akbar meni sabaraha rungah kakara ngaji di subuhan jukut loba-loba teuing alhamdulillah hiji-hijina ajengan nu ditungguan ku pengawalna ge tangkal bari di meuli caang ari ajenganna teu pati bodas atuh ajenganna ge hejo carulang nya ajenganna hideung santen ngan santena bahe bo Pak, bapak nama jauh ieu jang santri bager sing gede harapan di pasantren. Ayeuna mimiti keresahan orang tua di mana-mana. Sabot Covid santri melonjak, sigana teu nambahan padahal santri teh jumlahna nambahan. Da kolot rada hariwangeun. Jadi dititipkeun ka pasantren. Nya. Baheula mah nu dadaekeun.
cenah maneh hayang kawin ka si Nuris neng ceuk calon mitoha teu tulus teh kamanakeun beungeut mama cing beungeut moal pindah kana bujur. Halo ari kamari giliran ka tanah suci jeung mertua mertua teh ngomong cenah nyai lamun maneh nolak si Aa bakal hanyakan naon kitu syariatna mamah aya di Mekah ayeuna teh ku si anya heuh ku aing kudu buduk di ongkosan. Halo teraskeun sebenarnya mah akang sareng para tokoh kaditu karorompok beri neneangan abi Gusti KLA kaleuweung leuweung awi aya mesla awi kota abi mah leuweung di teangan beungeut abdi meureun aya di dieu. Alhamdulillah ka dieu teh katipu nu ngonang teh da abi mah keur masantrenna ge juhein juara HS internasional. Teraskeun hiji temana naon menyiapkan generasi muda berkualitas. Tema nu paling utama namanya nyaeta tahun baru hijriah. Bu tira ayana tahun baru hijriah. Subhanallah tahun baru hijriah teh teu aya ti zaman Rasulna eueuh. Zaman Rasul Islam can boga tahun. Islam teh can gaduh jenengan tahun. Dina waktu Khalifah Umar bin Khattab mantenanana nampi surat di Persia anu akhirna bingung ngabales gabung jeung para sahabat kumaha carana ieu urang hayang boga taun ceuk nu hiji mah kumaha mun taun Islam teh dikawitan ku lahirna Rasul ceuk nu hiji mah kumaha upami ku wafatna Rasul teu ditampi kumaha upami nuzulul Quran teu ditampa akhirna Sayyidina Ali nyarankeun tahun baru Islam teh diukur ku Rasul hijrah ti kota Mekah ka Madinah matak disebutna tahun hijrah. Umat Islam teh arane ayeuna mah hari tahun baru Masehi meuni rame nyeungeut kembang api barbeque kai barbeque teh eta babakaran beri nyeungeut eta teh geuning kembang api. Happy New Year, Happy New Year, gawe bu nah ari aya tahun baru Islam padahal aya nu pawe obor kamarana ieu cenah rek murek ka mana padahal tahun anjeunna karena bulan lagi geus paroho cep oho cing sok hiji Muharram 2 3 cek aing ge mulut eta mah kalender Jawa Robius Jumadil terus kade ulah nyebut rewah menyangke bulan Rajab ngadua Allahumma barik lana fi Rajab wa rawaha aya ge fi Rajab wa Sa'ban terus Ramadan teras Syawal teras ulah hafid Zulqa'dah naon cenah teras Zulhijjah tuh tariasa alhamdulillah sawarek keuna da poho mah jelema ceuk heg ece teh bari ngalagu dilagukeun kawas guru TK deh guru PAUD di abdi PAUD teh alusna mah kepalana teh puan pan kieu ngalaguna teh Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Tsani Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sa'ban engke akang geus naik ieu engke karena make musiknya ngetes kalem kasep kalem hayo ibu-ibu Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Ramadan Syawal Zulqa'dah jeung Zulhijjah eta teh nami bulan Islam tahun Hijriah eta teh nami bulan Islam tahun Hijriah so ngareunah lamun make ya budak di laguan Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul
make seni atuh ya Muharram. Sopar tuh riweuh budak teh make seni. Dia memakai lagu-lagu nu ayeuna. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya. Sok budak make ngalagu eta, mepene budak make ngalagu eta, budak teh pasti bakal jadi tukang usep aja. Halo, aya kolot teh nu mata karewas budak, bah, atuh 10 kali nyebut bak teh budak teh tengar kalongeun. Malah aya kolot teh nu ngabingungkeun budak, ari ieu budak saha? Ari ieu budak saha? Cek budak teh mun bisa ngomong pan aing teh budak emak atuh. Halo. Komo kolot teh ngadak-ngadak jadi loba omong nu tarang ngomongnya boga anak mah dede badan malah mah ngomong net dede anak laja nyawa anak jelema eta nyebut laja ka budak. Halo ieu teh katingali ustad teh poek henteu. Halo, ayo siap. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan. Syekh Abdul Qadir Az-Zailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Az-Zailani Habibin Nabi. Repet keuneng deui. Ayo Muharram, Safar, Rabiul Jumadil awal, Jumadil Rajab Saban, Ramadan Syawal, Dzulqa'dah jeung Dzulhijjah. Eta teh nami bulan Islam tahun Hijriyah. Eta teh bulan Islam tahun Hijriyah. Teras ke Numawi tahun baru hijrah teh leutik kan ehona. Numawi tahun baru hijrah teh teu aya di zaman Rasul. Cek bahasa urang mah bid'ah disebutna. Sagala ting dibid'ahkeun. Muludan, Rajaban, halal bihalal, Muharaman, beungeut sia ge bid'ah kitu eueuh teh ditu. Bo ongkoh nyebut bid'ah ai kalender Hijriyah. Polongo sia teh kitu. Halo. Di dieu urang mana itu Cirapuhan kira-kira sok ngaos Quran tara. Aya harkatan teh aya Qur'ana. Zaman Rasul mah eueuh harkatan, Quran teh gunul eueuh titik-titikan acan. Iya jeung nun teh eueuh. Tiraha di harkatanana di Khalifah Utsman bin Affan. Zaman Sayyidina Utsman nembe Quran di harkatan. Mata Quran urang disebutna mazhab Utsmani. Karena penghafal Quran pada waktu itu mararaot, nu akhirna Sayyidina Utsman nyieun ide Quran ngangge harkat. Ai kabatur ngabid'ahkeun ai Qur'ana aya harakatan. Wow. Halo. Sok tingali Quran nu asli eueuh harkatan eta ge bid'ah, ngan bid'ahna bid'ah wajibah. Lamun Quran eueuh harkatan hese urang ngaji Quran. Maca Yasin ge bakal jadi yes. Halo. Bu, di dia sok zakat fitrah tara dibayarna kunaon? Kuduna mah ku korma dan dina hadisna ke awasoin min tamarin ku korma
korma. Tidinya ayana ijma jeung kias teh nu mawi ngaji na sing angeus ijma jeung kias teh lamun ku korma maripu sok ajaran ke bulan puasa hareup urang cirapuhan ajaran zakat fitrah moal teu pira di ku korma kenyeun kupat-kupat korma nyangu korma atuh meureun weureu ari kabatur nyebut bid'ah ari zakat fitrah ku beas bid'ah. Halo nerempokeun eta ustad siga si ohang ahkeun bae bo nyaan ecenya bahwa tahun baru hijrah ge ieu ge bid'ah ngan bid'ahna bid'ah wajibah mun teu gaduh tahun umat Islam rek kumaha nyieun penanggalan Ramadan jeung lain sebagainya can disusun mah alhamdulillah guru-guru urang taruturkeun kumaha cocok cek kitab Tijan Saktinah Fathul Muin tuturkeun jeung sorban rek murah bo kumaha pesan Sayyidina Ali di mana-manakan tahun baru hijrah saur Sayyidina Ali penggagas tahun baru hijrah tilu pesana keur urang cirapuhan urang Selaawi sadayana hiji kun indallahi khairan nas kudu kabuktian anjeun di hadapan Allah menjadi sebaik-baiknya manusia jadi tamah umur teh sing tamih-tamih sae di hadapan Gusti hartina sing sarol datamah umur teh ngurangan jatah umur angka nanamahan jatah ngurang tina natalitas karena mortalitas tina kelahiran karena kematian teh beuki nuturkeun terus beuki maju nu mawi maot mah moal ngadaguan urang soleh jeung teu soleh rek soleh teu soleh maot mah pasti rek bener teu bener maot mah pasti nu mawi sing sarol sing saroleh insyaallah santriah mah soroleha matak santriah mah ieu nage cinta-cintaan nage make kitab Jurumiyah jujur memiliki kamu itu indah nun bertemu ba hukumnya iklam masa kamu ketemu aku enggak ijab waduh Bang Roy halo teraskan nyeun surat meuli jamu sisi aspal duitna menang panimu nyiar ilmu hese apal karena ingat padamu ada cingali barudak mapangharepna mudah-mudahan sing saroleh solehah amin ya robbal ibu-ibu jeung bapak-bapak hari hayang boga budak soleh hari pasea hareupeun budak moal soleh aya nu pasea sopan moal aya cek salakina teh mamah apa teh meuni hoyong nyekek teh ka mamah cek pamajikanna mangga apa nyangakeun beheung teuk-teukeun ti korok-korokeun apa mangga sangangna aya nu sopan kitu nu pasea mah bahasana ge goreng cek salakina ka pamajikanna repeh sia doma cek pamajikanna ngajedog sia sapi budak hareupeun bari merongkeun lumpat ka imah RT bari ceurik Pak RT ari abi budak saha halo ku zaman ayeuna mah soleh teh luar naon sababna tantangan loba dahareuna ge ayeuna mah geus serba make kimia baheula mah dahareuna na halal gogoda can loba matak budak ayeuna daek di pangajian bari dari kieu luar biasa tepuk tangan untuk Riyadul Hidayah halo hese hayang hudang subuh ge hese cacak ada nage ku aki-aki daun lumora ada nage geus pahili jeung sora sapi hayya walau waktos parantos tabuh tilu aya pamuda di posrona teu nanyakeun bu hek bari pupujian si abah teh di ditu meditasi mugi Gusti ngahampura kana dosa inung suku pan bari asam urat matak para DKM nu gaduh musola usahakeun di masjid musola tihangna sing loba kanggo naon eta ajengan kanggo cadangan makmum subuh
pan ngareunah nu imamna eta nu adan eta qomat eta imamna eueuh makmum mah tiha pan abdi ngaraos cing loba ieu teh makmum teh di tempat teh tos assalamualaikum teh cek aing narangtung wae. Halo ibu-ibu kamari bulan puasa mah meuni garetol tahajud teh memeh saur ge tahajud alhamdulillah. Ari geus pisah di bulan puasa mah belang betong. Enya di ditu ge aya ibu-ibu keur usum bulan puasa yang kaburu saur meureun beak sangu erek ngisikan bari kaberangan teh yang kaburu tahajud hayang kaburu ngisikan eta mah kiih jeung ngisikan bareng sorana teh bareng werwok. Bu halo ka ibu-ibu heula muga-muga ibu-ibu dede sing siga Siti Khadijah amin. Istri nu geulis lahir batin bari pinter neangan duit amin. Kawas pun bojo duit diselapkeun jero kitab ge kapanggih wae eta teh awewe nu pinter neangan loba Khadijah cirampuhan ge duit diteuneun dina jero eta jok luhureun jas hujan ditulungkupan saeutik kapanggih wae eta teh awewe nu pinter neangan. Allahu Akbar loba ning Khadijah. Bu keur nyeuseuh kapanggih 100.000 nyebutna yes jang meuli seblak ceker eta teh awewe nu pinter neangan loba nu ngaku alhamdulillah. Ya ibu awewe doraka mah di dunia nage geus monyong tong waka di akhirat. Biasana salaki mawa 500.000 ieu mawa 20.000 da kieu. Da ayeuna mah taun engal sing beuki saroleha amin. Ya robbal. Aduh eta teh ceuk salaki teh mama apa teh teu kekengingan hatur lumayan aya sing cekap bager 5 juta sadinten. Waduh sigana boro-boro ece pamajikan abi ge langsung berarti beungeutna teh ruhai peutingna teh biwirna beureum siga careuh ngakan hayam pabrik cat pinah kana beungeut bari ngomongna teh kieu bade Bo, ibu hoyong ke surga hayang kana panto nu mana we dina kitab Tanqihul Qaul diuningakeun fi fadilatin nikah didinya aya bahwa awewe hayang ka surga nu mana we sing sering nawisan kanu jadi carogena. Ya peryogi teh ka ibu peryogi cicing sabudak mah teh nyaho osok ibu kitu. Ieu mah datang salaki harudan panas Gusti ari bareng asup ka kamar da beda jeung kaonangan ari kaonangan mah duh siga ratu ai papanggih jeung salaki mah siga hantu kaonangan mah seungit ti luhur nepi ka handapna ari asup ka kamar salaki teh asa di jero material da pamajikanana make kaos aya aksara semen 3 roda bareng nyengir si kicengek nyelap bareng heai jeung hitut hampir pahili da teu ngosok huntu nempo bantal eta loba pisan peta aya pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau Jawa di dinya sigana mun diseuseuh di balong lauk ge parae. Bu insyaallah ibu-ibu di mah balager salolehah amin ya robbal insya Bu sakali deh di akhir zaman mah penting budak tetiasa naon bag-bagan agama tempatna teu kanu tebih maka nu caket we karya Dul Hidayah. Bu cek nemalan ngarah tereh eusan bade milih masa karung bade milih gebog cau masa karung normal eta Bu bade milih masaka lamun cuaca keur alus coba mun keur banjir naon nu dipilih teu beda masa karung teh sakola gebog cau teh madrasah pesantren sok ece geus asup ka alam kubur banjir ku siksana Allah nu guna teh didikan gebog cau madrasah pesantren eta teh didikan gebog cau
lain ulah sakola da abi ge sakola ayeuna teh S3 cek sakola teh lah boro-boro S2 S3 S1 ge keur hujan menyeri beuteung. Halo. Heh, budak ibu teh ngaji di Redul Hidayah, ngirimkeun doa ka ibu bener panjang ponokna, bener mohrijul hurufna, bari jeung elmuna bray cahaya di alam kubur ibu teh caang sabab didikan gebog cau. Masa ka rumah sakola, lamun cuaca keur normal, duanana ge butuh mangga nu bade sakola mah. Ulah sakola tapi dua kola. Dua lo geus poho kana cai jang aing. Halo. Budak ayeuna soleh luar. Budak baheula soleh mah biak. Baheula mah dahareun ge boro-boro aya hamburger spaghetti. Ayeuna mah geus marodern baheula mah kur spageplek we jeung spagoyek. Halo. TV saer teh hiji eta ge warnana hitam. Ya Allah di tengah teh film gelut tak cerot teuing leho teuing getih da warnana ge dua. Heg silih samper ka unggal imah teh hayu urang ngaraos hayu eta sok naon sok nyamper baheula mah heg masjid teh can di listrik bari ngejah sok tingali ku cempor ku oncor budak baheula mah tingali bulu irungna ge garaling eta aki-aki ti magrib nepi ka isya teh teu marulang da can aya listrik ngadaguan berjamaah isya memeh salat teh diporosotkeun kolorna teh numpuk kolor teh di jajaran tukang aya 12 aya 13 sugan eta pahili kolor bari poek oge diameuan ieu mah kolor aing heg ngaji teh budak baheula mah jabar bapa jabar pasim jersia jabar ya bapa tuh apaleun be sinjer biskop jabar kopta jabar ta biskota. Halo. Ayeuna mah diganti ku metode ikro a ba ta bitati cetita. Halo sing panjang Yuswa bitati cetita ya robbal sok ayeuna mah Gusti saur sepuh teh engke mah bioskop teh pinah kana leungeun budak kurang leres teu ayeuna mah aya jiwet tau leres henteu aduh segala selfie cenah pabing depression stres tingkat tinggi segala selfie mun awewe selfie bisa 80 gaya Iwati modo anu teh dipoto bu nganteran ka sawah selfie masak gegero nganterkeun budak ka sakola ngabaso pangajian engke mah maot ge bari ngagoler SD kelas hiji geus bobogohan jeung kelas genep awewena kelas hiji lalakina kelas genep nyebutna ge mami papi Mami lagi ngapain? Mami mah lagi dicebokin sama si bunda. Ari papih lagi apa? Lagi ngedulang layangan. Karek SD kakak bogoh nyebut mami papih. SMA mah uyut meureun kakak bogoh. Jaba budak ayeuna mah bahasana ge aneh di kampung ge ka. Boro-boro nyebut bapak mamah ayeuna mah ka bapana bokap, ka indungna nyokap, aya uwana wakap meureun. Halo. Ngarga raya ngomong bahasa Indonesia komo kamari usumudi wah aki-aki jeung nini jadi ngomong bahasa Indonesia da incuna marudi dede kamu jangan papanasan nanti kamu katura lengan nenek dede ikut diam kamu jangan milu saya cari kemana-mana ari gok teh kamu di sini halo ngomong nih gaya aduh gaya ngomong naon sarua disalaki jeung pamajikan teh eta mah geus usum eta mah pamajikan ge disebut embun sugan aing teh sabun aipek teh bunda halo mangga da bahasa mah teu meuli rek nyebut ayah rek nyebut mamih papih ge mangga ngan kudu keuna kana kekecrek
Mami mau kemana? Mami mah mau ngarit. Alah, mami mau kemana? Mau ngaramet. Ari papi mau kemana? Ini papi mah biasa, ini ngangondoma. Halo Bu, mudah-mudahan sing saroleh sadayana. Ibu barade saroleha bisa. Bade ngawas Quran, ibu. Bade tahajud, bade dawam wudu, upami ti desa aya bantosan 1,5 juta bade dicana. Ai tahajud mah insyaallah. Bu, alhamdulillah saropan ibu-ibu di dia mah. Nya di ditu mah ari kana tangkal caringin ngaliwat ka kebon meuni punten bilih aya nu ngageugeuh di dieu. Ai salaki digigireun mah ditepak hees wae. Bu. Da awewe mah ditanya sakecap ngajawabna mah bisa 200 kecap. Mama di artos tuh kamari nu 100 kamana apal ieu zaman ayeuna pan segala naik, beas naik, bawang naik, coba kamari kapan gas 2 kali can dibayar, ditambah ku jarum coklat 3 bungkus can pan can dibayar, coba iuran kamari Agustusan ditambah Muharaman, aya iuran kematian ti KRT-an, coba budak sapoe 30.000 mah teu cukup zaman ayeuna mah sagala ayeuna we ditatanyakeun pan zaman ayeuna mah duit teh hese. Tanagana teh leutik, padahal salaki mah sakecap. Bu. Entak mun salaki amak euceut teh repeh keun antep tuh hiji lalaki nu lahir lain tina rahim istri sadana ge ti ibu metak lalaki keur ngamak cicing ngamak keneh singsatkeun anero ceuk teh kembalilah ke tempat asalmu. Halo. Cicing sasantri cicing ke sakedeungnya sholawat. Mudah-mudahan sing bararokah, amin ya robbal. Tahun baru masjidna parinu sabab yang ditakutkan Israel bukan umat Islam yang canggih senjatanya. Jika sholat subuhnya seperti Jumatan, seperti hari raya, ekonomi Islam bakal maju. Cirina munafik Rasul geus apal kabeh ge 3 ngan ditambahan hiji di mana sholat subuh sering kaberangan. Nanya we ka diri sorangan, uing ge sarua. Lamun teu boga santri jang akang salat subuh teh sigana kaberangan wae komo mu balik jam 3, mun disarekan teh 12. Ceuk pamajikan teh gugah era ku santri. Lain karena Allah tapi karena ulah waka disalahkeun mun karena jelema heula da ikhlas jelema mah berproses. Lamun teu era ku jelema komo ku Gusti. Santri tegus karya we Allahumma sholli ngadaguan ustad li ala Muhammad ya Rabb sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ala aya santri nu kesel bukakeun jendela masjid ya Robi demo kain. Bu hayang hudang subuh teh hese simut sajadah simut sareta simut sajadah gelo dipake simut. Bu hoyong majeng carogena usaha hoyong gampil jualan di nabes maju usaha. Ibu serius aja nu sisi balong aing kakarang ngaji asa ngurak ye di ditu balong di dieu balong budak santri berresi karelis karasep alhamdulillah udah betah aing di dieu bo aing diriung ku tangkal asa di kebon teraskeun hoyong duga tabu sabaraha jam 4 sanes pengaosan penganiayaan wios heureuy wios tos di Garut itu selatan di Pamengpeuk Ustad ngajina tong heureuy mangga abi teh tungkul di deuleu teh mustami beak aya ge nini-nini jeung aki-aki lengut
teu karasa pan digigireun lapang teh kanang doma deket panggung teh kegerbegan atuh doma da samaluk aya nu ngajak diadu kikieu ai bareng turun teh tina panggung cep ustad alhamdulillah ngaos teh nyerep kana kerah horeng teh ngelay berarti matak di pengajian mah tempatna tenang tempatna senang sok mana buktikeun ti imah hese sare datang ke pengajian mah pang pinterna sarena tanyakeun ka bapak-bapak kamari poe Jumaah tak Masya Allah poe Jumaah di masjid tempatna tenang taroskeun ka bapak-bapak balas ku tenang khotib ge teu kadenge khutbahna Bu mudah-mudahan sing kenging kabarokahan amin sing aya asar ibadah tina muharaman ieu teh minimal bisa-bisa ngahirupkeun masjid atuh amin ya robbal nomor 2 tereh ngeusan ulah wakanya kakara deui aya mustami nu nyaram ngeusan da santri mah palinter atuh ku ajengan di titah ngala odeng jang ala odeng siap ai pek teh sung ka jero sarungna ngegedean eueuh langsung santri mengadua we ya Allah meni nyeri wios Gusti nu hilang nama nyerina ageng nama teu kenging Gusti halo nomor 2 saur Sayyidina Ali di mana menakan tahun baru hijrah wa kun indan nafsi saronas di hadapan nafsu urang pang awon-awona jal di hadapan Allah kudu jadi pangsaena di hadapan nafsu mah kudu jadi pangawon nafsu teh tarapati ieu tarapati ngadeuketan da si eta mah tara beunang kagoda lares teu kunaon dina medsos hayu we ribut parebut bener coba mun parebut salah abdi mah nu lepat eureun kos kamari kasus si panci golombrang jayatun atuh ngera-ngera pasantren aki-aki menyaya salat lalaki jeung awewe dihijikeun sok we ajaran tong kudu make dalil awewe sok jadi imam komo nu geulis mah betah tuh salat teh komo sasap mah pas salat teh Allahu Akbar pas ruku teh hareupeun urang sok neng nongengna sing lami Bu dina tahun ieu tahun baru hijrah ieu mending keneh ngaku salah daripada ngaku nu bener mah kieu nu salah ngaku salah eta teh bener nu bener ngaku salah eta teh bener soalnya nu salah ngaku bener komo eta masalah halo gitu aja terakhir geus tareh ngeusan untung atuh rame keneh nya jadi ngajina teh kudu rame nya isuk teh pa omong-omong aja anu ceramana di mana duka da ti Tasik beungeut nanti siga si Ohak bareng datang mah meuni lungguh bari ari datang meuni lungguh siga nu kalem ai geus na panggung mah siga jaera kasaatan bubu lain lungguh Pak ngumpulkeun tanaga Bu terakhir saur Sayyidina Ali wakun indan nasi rajulam minan nas di mana tepang bilangan tahun nu engal di hadapan manusia urang teh sami jalmi nu ngabedakeun mah iman jeung takwa miwah ilmuna di hadapan Allah Subhanahu jadi jeung jalmi kudu akur sabab umur teh ngurangan mun teu akur jeung jelema rek kusaha dikubur jeung diuruskeun jeung tatangga akur jeung dulur sauyunan jeung salaki tarapati pasea ieu mah rumah tanggana awet rajet kuduna mah rumah tangga rajet awet Bu naon bedana Ustad ayeuna kieu abi bade naros ka ibu-ibu mending nyekel obor nincak waduk mending nyekel waduk nincak obor nya mending kana nyekel obor nincak waduk tibang iya wungkul bau coba Masya Allah tibang leur coba nyekel waduk nincak obornya baunya panas hayu we pasea seminggu 2 kali ari anakan 2 tahun sekali ku abi teh ditaros amang cengeng si ibu geus nganeg deui geuning pan sok pasea we da amang mah cenah paseana tina sirah nepi kana bujal ti bujal ka handap mah amang mah dameng Bu
jeung tatangga akur tara panasan ieu mah tatangga meuli motor langsung euceuk motorna berat ka hareup padah nyicil beda cenah motor kiriritan mah pas di ieu teh dipencet klaksonna teh kiririt gitu pas panggih jeung batur teh eta teh lising pas digas teh setoran Bu, tatangga meuli kulkas, euceuk masih dina jero kulkas, muriang tiis, ari bareng dikerok teh aya gambar kulkas. Bu, tatangga ngarehab imah panas, bareng tatangga ngarehab imah panas, bareng tatangga meuli kompor. Nya heueuh atuh. Kompor mah diseungeut mah panas euceuk. Masing boga anak jenderal tapi tugasna di Kalimantan anger we mun aya nu maling hayam nu neangankeun masaha tatangga masing boga budak dokter tapi tugasna di Aceh anger we lamun gering mah nu pangheulana ngalongok teh saha matak sing alalak saya yakin Cirapuhan ini adalah kampung yang bersatu amin ya robbal insya amin santri is tenang regreg ya grup ya Masya Allah ngadagoan kira ustad nyanyi Bu pan sekedeng deui tereh ngeusan ngejeuna ge da abdi teh ieu teh kedah nama euceuk ngaos teh abdi teh kedah nama ka Garut Selatan da dipikir-pikir rek naon ka Garut dulur eueuh nu ngonang eueuh maning ka dieu Bu abi mah ti tangati usaha nepi ka ayeuna ngaji teh teu eureun-eureun paling aya libur sadinten pamajikan mah di imah yes da apaleun salakina loba dulur halo pengatur acara uni kasep ya hese jadi pengatur acara teh hese ulah sok ieu boro-boro pidato ngatur acara hese ngumumkeun ge hese abdi baheula keur diajar jadi pengatur acara nyebut pribados ge jadi pribodas di ditu aya RT anyar ngumumkeun dah heseun innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos mulih ka rahmatullahi wa barakatuh aya santri keur lomba pidato Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may ya'mal misqala dzarratin sayyara yuhlihu halo Bu hoyong ngadu putra soleh saretna titipkeun naon cenah tade ari ka sakola make formulir ai nitipkeun ngaji di sawah kuing keur ngored di kebon manehna di sawah Ustad aya putra abdi ngaji kadinya aya cek aing ku aing dicekekan hiji-hiji Bu halo budak aya nama calerdas euceuk ngan babari ieu informasi teh abi keur nerangkeun poe kiamat ieu barudak poe kiamat teh gunung meletus lautan bahe bangunan runtuh da aya budak nu ngacung Pak Ustad ari dintenan kiamat sakola libur goblok aing geus pae halo bisa-bisa wae aduh cing lebih ka nyengir gitu grup marawis nyangeyeng ruhaya isuk teh jadi omong usahana teh rek ngajedog akeun bae Bu ka budak mah kudu ngadua kumaha keheul bibir mamatahan hate mah ngadua sok doakeun budak keur ngamak ge doakeun sing alus yo mau ke budak teh burung siapa burung nepi ka kolot teh gegeleberan teu puguh lagi budak baheula mah dibeuweung euceuk budak ayeuna geus teu usum apa dibeuweung matak narurut budak ayeuna mah di madrasah teh wah teu dek ngajedog euceuk da anak blender pan halo tingali akang ieu jamaah meuli nyarang ngeyeng kieu wios bari heureuy wios keun bae da di dieu teh loba bajuna mah nu rapi da ieu teh loba nu keur garalo nya perebut sareng aang sanes aang haji aang suran BRI PNPM nya di ditu aya di tunggal poe rebo ngabring ka imah ceunining waduh keur kieu saya berjanji mudah-mudahan nu gaduh sametan sing ngalalunas amin ya robbal
titipkeun nya sing hormat ka guruna. Mustahil boga budak ngarti mun ka guruna keheul moal boga budak soleh. Eta syaratna surbah maimun. Ka guruna sing hormat da guru ge jelema mun aya kasalahan musawarahkeun lain kudu digoreng we dina medsos. Da ustad ge jelema abi make kopeh teh lin sok soleh rem. Ustad benih di sarung wae disebut di sarung burut nyebut teh. Aing make calana ngongoraeun nya sarung aing baraseuh kekieuhan ku beurit. Tadi kopeah saeutik ustad-ustad tadi kopeah nya kopeah palit. Bu make kopeah teh lin sok soleh abi mah rem komona jero angkot pahareup-hareup jeung nu nyusuan sok. Bari nu nyusuanna teh geulis, da apal ustad ge kanu geulis mah. Atuh mun teu normal mah abi moal boga budak moal. Eta hareupeun abi we ngakemol nyusuan eueuh deuh. Da urang mah kiai direm cekit. Da kiai ge atuh da normal eueuh da kudu ieu kudu ngajaga harga diri. Tungkul kiai ge lila mah da cangkeu. Ah ditempo we saeutik. Sugan eta orok nawaran ka urang. Ustad ngaleueut ah henteu. Tingali si Ece ek labuh na kursi ah we gubag-gibeg. Alhamdulillah. Lain rek niat ngabodor ieu mah, rek niat ngahibur mustami. Insya mudah-mudahan urang dieu sing ditebihkeun tina panyawat. Ya Robbal. Sholli wa sallim daiman al-ahmad Allah sholli wa sallim daiman al-ahmad wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad Pesantren Riyadul Hidayah mugi tambih barokah. Pesantren Riyadul Hidayah kiaina tambih istiqomah. Pesantren Riyadul Hidayah santrina ahlakul karimah ses dunia kali akhiratna sholli iman al-ahmada sholli iman al-ahmada wal ali wal biman qad wahada wal adi wal ashabi man sanaos bulan Sopar masih muharaman ajib-ajib. Sanaos bulan Sopar masih tahun baruan ajib-ajib. Sanaos bulan Sopar seueur nu pangaosan urang Cirapuhan ajib-ajib. Oke, sholli iman al-ahmada sholli iman al-ahmada wal ali wal ashabi man wal ali wal abiman qad wahad. Tah geus nyetel jeung akang. Ieu cirina ngaji sakedeung deui. 5 menit deui duka 10. Bu, Bu, kontos onang Jainuddin MZ ka dieu. Onang moal datang. Da geus maot. Ayeuna mah onang ku ceuli abdi da di dieu remote nah yang robah sora jadi Jainuddin MZ mah. Sugan datang
sugan mirip deh kelawang konang heula nah di dieu remotna mirip teu kelanya cek bisa jadi sora-soang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru Hijriah, saatnya kita bangkit. 1444 telah berlalu, kini hadir 1445 kini datang, betul? Betul? Umur bertambah, hari demi hari berlari silih berganti, masa demi masa berjalan begitu cepat. Sesungguhnya kita semakin dekat dengan kematian, betul? 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 Jadi maronyong diberi amjad. Abdi keur leutik eta, masya Allah, ngadu kaleci ge, ngadu ulang layangan ge make amjad. Ayo teman-teman, kita ngadu ulang layangan. Kadang-kadang ge ece kupun biang ge dititah meuli cengek ge jeung ieu cabe da make amjad cepang maseukeun cengek sareng ieu sareng bawang, cabe ageung cek abdi. Ada apa ibunda? Jangankan bawang, jangankan cabe, keriduanmu akan selalu raih wahai ibunda. Cek pun biang nanaonan eta. Balik ti warung langsung, ini bawangnya, ini cabenya, dan ini angsulnya. Waduh. Cek pun biang teh masihan we. Dijawab ku abi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pamajikan ge dibere MZ mah seuri keur segala beak ge. Pan pamajikan ustad ge jelema. Ieu mah ustad abi beak gas, beak bawang, beak cabe. Baude di dapur teh bukakeun panto dapur dibere MZ. Jangan cemberut. Gas boleh habis, bawang boleh ludes, garam boleh tiada, tapi cintaku padamu tidak akan pernah sirna. Wih, dikeprokan aing siga sirkus. Bu, ayeuna agim mahal ngonang agim mah beri keriweuh ini teh ceuli deui wae aing sugan datang sugan. Apa kabar ibu? Aa mah bahagia malam hari ini teh ya. Karena apa? Baru kali ini Aa ke Cirapuhan. Ternyata Aa dikeliling sama kolam. Luar biasa. Meskipun bulan Safar ya tetap muharaman. Inilah luar biasa. Semoga Riyadul Hidayah tambah berkah. Sebenarnya tahun baru ini mengurangi jatah usia kita di dunia. Jadilah hamba yang terbaik di hadapan Allah. Betul tidak? Halo? Kenapa ting paralong begini? Cek si Ece menyaya agim banget na bulan nak gitu. Bu, si cepot sekalian ku aing. Da loba aing ngasorana tuh. Aya. Aya budak nu ngajawab aya 10 aya. Jeung nu eueuh. Heueuh da urang di dalam dunia di ban kudunya kata sama. Aduh si Ece geuning loba sora ustad. Bu, Ustad Arifin Ilham. Lagi mau datang da geus maot wang konang heula dina ceuli dipencet. Alhamdulillah Arifin bahagia, subhanallah. Jadilah hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertambah angka umurnya, semakin berkurang jatah usianya. Jadilah hamba yang paling baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Panengap Arifin. Tambah umur, mari sama-sama. Mata kita semakin dekat dengan Quran. Lidah kita semakin basah dengan zikir. Karena gunung-gunung berzikir, lautan berzikir, semuanya berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallah walhamdulillah wala
illallah wallahu akbar subhanallah dulillah ampuni kami ya Allah wala limpahkanlah berkah kepada Cirapuhan ya Rabb wallahu akbar subhanallah ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb wala illallah wallah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam rindu padamu ya Rasulullah sholawat ala paeh aing make suara eta mah bikanya ngeyeng aing ge dihuk si manu di sisi nyengir aya ustad kieu-kieu teuing mah bae apal ka dieu deui ya aing nu lemah bo Ustad Jepri itu mah uje nya Ustad Jepri ge uje Ustad Jebran kudu nginum heula suganjang iya ya susu surupun bojo teh apa aja teh yang nyusu di luar mah ngeceng bae da kumaha deui nu baralong ge uyuhan eta mun seuri por ngagucubar tadi nya mah resep lah wae lah kumaha deui da mah sing sarehat nu disarisi teh santri kabeh ya robbal tuh di sisi balong paur pas oyang-oyang kejebur baheula bu uje mah mun ngalagu teh singga nu step di dieu heula ada remote na teh bisi jadi suara ucing hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku Tuhanku merestui itu dijadikan engkau istriku engkaulah bidadari surgaku jadi titin setik sepan ujang mah ya Nabi assalamu alaik ya Rasul assalamu alaik ya Habib assalamu alaik sholawatullah alaik abdi boga youtuber duaan tukang nutur-nutur hiji RC dakwah subscribe like and comment dua agai kreatif subscribe like and comment tak aing geus dipromosikeun pasti engke aing dijieun klip na YouTube na awas samun poho kana BHS lebaran ka aing halo alhamdulillah kari sora MC ibu sok narangap dangdut di Selawi lah osok tapi ge baheula mah MC kosidah modern kaditu nama dangdut mun teu kapanggih ku kiai mah ku ajengan abi teh bakal jadi MC baheula maba ti kobong eta gurur keur parasmanan rek nempong meureun teh siga santri urang reuas nyokot daging kalau ka nyokot lajak tak kahade nu sok parasmanan eta usum dinu kawinan nyunatan nguludan rajaban sok aya parasmanan kade laja tong diasupkeun kana piring lodor entong penipuan eta pernah abdi ngaji tadi mana atau masya Allah cer ustad tadi tuang geuning dagingna 2 bukur cek aing teh lepok ke kusia eta mah da eta mah aja cek MC cicing lain MC eta geus alus ieu mah MC dangdut kieu ya alus mana jeung lu sok ka dieu ah bae ah aing teu ceuli sabeureumna aing di dieu mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wabarakatuh. Salam jumpa bersama Qasidah Modern Gita Nada hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentunya dalam rangka peringatan Tahun Baru Hijriah 1445. Semoga Pondok Pesantren Riyadul Hidayah menjadi pondok pesantren yang lebih berkah, maju, dan santrinya istiqomah, sukses, dan menjadi generasi ulamaul alimilin, imam al-muttaqin dan muttaqin. Sebuah persembahan daripada Gita Nada hadir berkesempatan malam hari ini. Sajian instrumenter ya tadi, semoga menghibur Anda dan tentunya selalu happy. Ya, marilah kita sambut artis kita, LP Sukakiih untuk Anda. Bisa, aing bisa. Tinggali baru udah krek kiih meureun jangan. Halo. Kari oma hiji deui, oma. Teuing da subscribe ieu YouTuber teu barosen nyengireun heula aing. Nempo banget meureun. Oma Irama. Biasa we satria bergitar, mau gitar dina kuda. Pika baseuh mik. Sora naon? Ustad, cuma nya aing disebut kuda, cuma. Datang Rika Rahim. Roma, sungguh aku tunggu kehadiranmu dari tadi, wahai Roma. Apakah engkau bisa mengobatinya, Roma? Aku mohon padamu, Roma. Oma memberi kalem teh. Eta kekeh wae ka Oma. Aku mohon padamu. Apakah engkau bisa mengobatinya, Roma? Cek Oma. Insya Allah. Menyaya Oma petekel. Mata kade mun boga budak ulah diasuh ku lagu Oma. Makel hese sare teu bisa milihan mah. Jaga jete bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Hese sare sok budak ajaran. Bila kamu beri di pangku di sisiku, bila kamu di sisiku, bila kamu di sisiku. Kamu diteuneuna sisiku imah mah. Mata kade sing bisa milihan lagu Oma. Nya lagu Oma mah power teu bisa milihan mah. Nya aya pamuda, wah eta pamuda keur naik mobil natanyakan mudun deui ku Oma mah jadi lagu. Rem tangan, rem tangan, rem tangan sekuat tenaga. Tuh bisa. Kamar cicing sia neng nyengir wae. Bo, kamari 17 Agustus mun ku Oma upacara we. Eta lagu Indonesia Raya bau robah aja. Biasanya Indonesia tanah airku jadi robah. Indonesia Raya merdeka merdeka. Pauran upacara karya kabeh dia. Halo. Bo, entak Oma mah mun ngagitar teu daek robah kieu we. Met. Teh. Kieu eta teh aya rahasia neangan hulu gitar nu potong, pan potong gitar. Di dia aya patatang. Aya patatang. Oh mohon sing barokah. Sing panjang umur. Margi patatang mah balada Oma. Sok cacanak ku Oma mah. Mohon. Agus, Asep, Nuris, teu asup Oma. Nya henteu. Patatang mah kacanak wae kana lagu mohon dina Oma ge dangdut Bapak Tatang, dangdut. Can pernah aya dangdut Bapak Asep, can aya. Dangdut Bapak Iwan. Nggak sama, nggak penting reka Bandung aing isuk kayak acara masing sarehatnya teteh akang santri sing sarehat jadi akang sakulawargi sarehat para kiai sadayana tambih barokah ilmu ya robbal. Es batu disimpen luhur termos mung cekap sakitu nu kasep bade permios buah tomat buah peuteuy tamat. Baju jubah celana cupra yuda dah goodbye. Sopan Sopian LP Sukaisi cukup sekian dan aduh
ikan hiu muter-muter sayu letter. Aduh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka ibu-ibu saur panitia teh wakaruih rupina. Aya hatur lumayan aya tuangeun 10 lukangeun di bumina masing-masing. Mangga. Mohon maaf. Ka ibu-ibu punten tekewa ka balobar sareng aya drama kabaret. Ngaturkeun nuhun ka pangersana anu parantos nyampaikeun tausiahna mugia ageng barokah sareng manfaat.